Alus kumaha teh aing ka maneh tadi si Oding teh 50 aing ka aing 6.000 perak. Goblok teh hanja kehabisan ku aing. Aing 6.000? Heeh. Aing narik. Bantu subscribe, like, comment, serta bagikan channel Dian Speak. Aing kartunya cenah. Cek aing. Aing tadi pan ka aing 30.000. Daya tambah didinya mentalnya 30.000, aing mah dibere 100.000, tadi si Oding 50. Anu bener bieu teh domba 100 benerna. Sing demi sungdem aing mah. Anjing. Mang Jack sakitu teu ngojek mah teh. Ngojek, Pak? Ngojek aing mah. Kebenaran, urang hampir ka kawali, Pak. Ayo rusuh euy, tapi urang nganjuk heula. Wah, ongkos mah. Nganjuk kumaha, Jo? Heuh nganjuk heula. Aduh, aing hampura, Jo. Bensinna saat pisan aing lamun kumaneh dianjuk aing moal bisa balik. Jadi kumaha tuh, Pak? Moal bisa ieu teh? Aing wayahna, Jo, aing lain berawit nyaan. Tuh deuleu kasih Oding we tuh deuleu si Oding di pos tuh lejik aing pan keur ngojek. Bantu subscribe, like, comment, serta Aing bagikan wayahna, channel Dian aing Speak. hampura urusan bensinan ya aing lamun ngojek maneh. Lamun kumaneh dianjuk aing balik ngadorong motor atuh. Itu kasih itu we kasih Oding. Heulah, sugan daekeun. Heuh anu nya, Pak. Heuh. Berapa aing can kalarisan nganjuk. Ding. Kenaon, Ding? Cicing na teh kadeuleu ku sia cungur. Masih ya ditanya sakitu ku aing meuni. Amak-amakan ulah marah-marah teh atuh ganteng, kayak gantengna hilang geura. Kadi geus sagedeung ieu. Marah-marah cungur. Sia we ka dieu na tirah apa panggok nu nuturkeun nu hayang modal. Oh, heuh nya. Sia jadi papanggok kayak nama. Antar aing ka kawali, Ding. Lah, sia. Bagian aya pangabutuh karek neangan Ngojek. Sia butuh aing butuh. Ngan aing wae nu butuh teh sia ge butuh lain ku penumpang. Butuh mah butuh. Heuh, ieu foto ngojek aing. Sabaraha ojekna? Sabaraha acan yang terkenal ge. Heuh, sia ek mayar sabaraha? Sia mah kitu Kang ojek teh. Sok sia pengen sabaraha ka aing sok. Ai sia ek sabalik ek pepe. Pepe bolak-balik aing balik. Gocap. Umur atuh mentong deukeut teuing. Gocap. Dibayar ku aing gocap ngan nganjuk. Dia. Kajen teh ngajedog di dia goblok. Kitu-kitu keneh mah sia. Kabina-bina teuing sia cungur. Terang ngojekna motor buruk. Mulai nu daekeun goblok ngojek motor sia mah. Uyuhan aing daek nganjuk oge ka sia, harga diri aing turun era aing sebenarnya mah. Geus teu was dianjuk ya. Sia mau daroe sia. Jorok ka batur goblok. Saha teuing ngojek dan nu daek dianjuk. Sia awas mun aya pangabutuhna ka aing goblok. Insyaallah aing moal butuh ku sia. Aing gawean si cungur. Aduh. Cing, ada ketemuan goblok. Di mana? Jok. Jok. Tuh. Aing keur ngagoean joding sayang-sayangan. Disangkana alo aing meureun kenal sama aing. Ku aing gajah ketemuan deh. Kumaha teh saliwara diajak ketemuan di mana? Di taman di Kawali. Oke, cenah OTW. Lebok tak anjing Jorsia. Anjing, ngajak ketemuan di Tamsir goblok. Aing pernah aku make motor ieu euy. Api ampun saha eta? Kalau aing panae kalau aing ngeureyan wae. Oh, resepkeun ka Mang Ajo. Aing teh di ngeureyan. Karunya atuh. Dah. Oh, nyampe jauh model gitu. Karunya Jo aku mah eta meureun indit meureun. Duh, OTW cenah. Main tapapna ku aing gitu. Kudu niangan heula ieu. Anjing. Bang, Siapa si Marodi? aing manggil nu kieu bang ieu. Ek dijual lah. Nah, ieu teh. Nah, nyebutkeun naon? Burung hantu.
Ih, nara resistensi ya. Nana najis kumaha? Deuleuh sia mata namanya molotot kan. Aing diberegen najis kayak boro-boro kudu meuli sia eueuh kasieun kan manuk kieu. Nasieun kunaon dai? Tirage manuk. Manuk ge kayak nu kieu mah. Osok aya jurigan. Wah, lu bener Bang. Nah sia mah nu bener kan aing cekolot baheula babal deuleuh ku sia tuh deuleuh. Dulu meuni molotot teh ka sia. Atuh Bang. Nah sia mah kumaha segala leupaskeun kan ti mana ieu meunangna. Di kebon. Sia hayang kesambat. Nah, kasambat ka aing. Napan sia nu mawana ke? Pan aing tirage manggi. Anterkeun deui atuh, panganterkeun cung. Bisi kasambat ke? Ini ku sia. Najis aing sieun. Coba geus burit kieu aing kudu kalebak deui nya. Sia mah manuk kieu udah dibawa. Kelupan tadi nama halus tuh. Jik anterkeun ku sia tadi ti mana meunangna? Lambung jung, anterkeun we kalebak aing ek balik lah sieun. Aduh. Sugan aing ek payu anjing aing heuk manuk juri. Apa sih aing ieu? Kata si mana, Cak? Ih. Nama manuk naon ieu, Pak? Si Oding meunang manuk geura tepuk geura dina Google geura. Manuk naon ieu? Cing. Manuk mahal. Oh, gitu. Manuk betah. Nanti mana yuk? Si Oding ngeunang cenah ti kebon. Bang, kenaon? Masih atas mana, Jok? Ngajak ka dia, Bang. Aing keur ieu manuk ieu, keur nyasu. Manuk nomor kali Bang. Manuk naon sangaran teh? Manuk cungce apa tah? Anjir namanya mahal. Manuk cungce. Nah, jika hayam mending wa. Pan ieu mah impor ke ti luar negeri tadina. Erek dijual ka aing payu mas. Oh, impor di luar negeri. Ah, euy. Heeh. Ieu teh bajek euy nu hayang ieu mah, nu hayang manuk nenengan orang ngajak buat kita beli manuk ka dieu. Wong tawarkeun lah. Saya sabaraha? Wah, payu-payu 2 juta tuh. 2 juta. Ada manuk mahal mau impor atuh. Juga nama gua anak kene baru. Sok ajaran telepon Mang Jack naik gitu mah. Ah. Halo, Bah. Ini orang jiwa doyo. Masih danengan manuk. Aya. Manuk impor. Cungce cenah. Anak laki ini mau, Bah. Tuh apet gerak. Tuh. Kumaha ieu? Erek. Kira kadieu etuk tuh. Kadi wae cenah. Oh, ditungguan. Oh iya, mumpung aya keur ditunggu ieu kurang oge ya. Oh, siap. Erek cenah. Erek cenah. Dai, Woi, mana manuk teh? tah. Manuk impor ieu mah, Bah. Impor. Cenah, Bah. Ini kepada geus teh hayam mah. Heuh, ieu mah. Ini kan anak kene, Bah. Anak-anak kene Anaknya di sadana kumaha? dilandi teh si Haji. Si Haji. Nah, pan eta ciga make kopi abodas lu. Ai di sadana kumaha? Tiap jam sabaraha wae di sadana. Lah sakahayangna kadang-kadang dipenting ge sok disada. Sadana. Jadi kumaha ya yang sabaraha ya? Hari kahayang mah itu 2 juta, Bah. Mahal teuing meni 2 juta. Atuh tempoe manuk lagi pan alus ieu mah impor na manuk naon. Bah, manuk luar ieu mah. Kene segede kieu. Geus ingom segede kieu cenah. Karena manuk naon ieu manuk luar teh? Manuk cungce. Cungce. Di Thailand di mana? Di mana sal tadi teh? Di India, Pak. India. India cenah, Pak. Nehi. Pengen karena beung ngabatuh. Geus we 1 juta lah ku aing dibeli. Eta we ieu ge pamajikan aing kekeh kudu meuli manuk cenah. 1 juta kumaha? Heuh sok atuh lah. Dibikeun bener. Bae geus. Teh pe lain mah lain zaman batu atuh aing tara mamawa duit. Nah, kena yuris. Ai orang menang komisina ti saya.
Kasih badoyok penta tuh. Mantap aja tadi nih tanya anak. Geus ku aing teh diberesin kudu tah. Oh, ya tuh. Enggak satu. Oh, di badoyok. Ha siap. Ing menang-menang Mantap benernya. India impor ya mah euy. Ku aing bere ku cap di tep-nya. Tepkan. Bah, tuh mah. Pak, ayo bener menang we sabaraha eta? Menang kalah si Oding cenah teh sakalawi. Wah, aing si Oding nanti sama manuk curi aing teh sieun. Jadi leupaskeun deui. Ulah, leupaskeun ku abang cenah. Pamere, heuh di si Oding. Aduh, ulah ibur ka si Oding mah geus aing dibere. Menang milik atuh. Wah, tas di mana? Aing geus meuli manuk impor ti India. Ngaranna cungce ti si badoyok. Mahal ya bading meuli lagi aing 1 juta alias setiau. Bisa ha? Ti si badoyok. Manuk hade ieu mah. Manuk pamanggih aing ya dijual. Hah? Manuk pamanggih aing Pamanggih ti mana ya? di kebun. Euy, aya ti si badoyok. Pan nyebutna teh burung hantu cenah sok aya jurigan. Jadi ieu lain manuk ti India. Manuk di India di mana? Pokok aing menang manggih tuh ti ditu. Wah, sia masuk ngaya-ngaya wae, ngabohong wae sia mah kehet ah. Nah ngabohong kumaha? Bener. Ah, sia masuk ngaya-ngaya wae. Kesedit ya mah manuk impor ti India. Beli lagi 1 juta aing. Bas. Aya ngopi. Tinggal 20.000 duitnya. Ang, kopi ang. Siapa Doyok? Kopi naon? Lah, nu biasa we ang nganggo susu. Oh siapa Doyok? Mohon sok. Mangga kopinya. Oh, siap nun ang. Gede wadoyok ngaruh ngopi wa. Orang. Heeh. Tambah ka mana? Ka ditu yang budak wa keur ngaji, ek mapageun. Oh, ngopi heula atuh sok ngopi. Oh, nyatu wa. Ayo sok. Ah kopi aja. Bade kopi naon wa? Ieu tah sarua wae nu kieu tah nu aya susuan. Jeung wae doyok saruakeun wae. Oh mun mangga siap. Tanya net tua ami heula yo. Oh, siap. Jeung wae doyok tumben santai di warung ngopi. Ieu puguh ge. Di imah ucai lah teu purun ka dieu we hayang kopi ting. Sok-sok kopi atuh. Oh nyanya tuh arek wa. Ya tak budak sok seperti cicit aja wa. Pokoknya balik ngaji bari mapageun. Oh, kopi siap. Atur nuhun, atur nuhun. Nah budak sok jeung saha wae ngajina ka ditu. Pan jauh sok dianterkeun. Sok dianterkeun wah lamun weuh di teang dijemput. Oh nya ketang lah mengkeung budak. Ang ieu sabaraha ang? Janten 35.000-an a. Kagok atuh ayo sareng ieu tah dijejekeun 50 nya nya. Engke ku wadoyok tah. Dibayarna. Oh mun mangga tuh a. Ya nuhun, wa, nuhun nya wa. Ayo abdi mapageun heula murang kali ngaos. Nya tua. Nah si goblok aing nawaran kopi asukeun aing terek dibeli ku manehna. Nah kelak ngarampok ah. Aing duit 20.000 goblok. Teuing. Si kunyuk segala digondol. Jakal aing nawaran. Aduh, bagian aing muatan teh biasa wae euy. Sabar atuh kage aya. Tetep dah. Bang Ojek. Ayo, Neng. Bagian dia, Neng. Jor lah. Puntennya, walaupun bagian Bang Doyok. Memang power mogok yang di jalan. Neng. Yo, Neng, ulah sok dipilih. Tuh, eta mah butut. Isi mogok. Kumaha nu penumpang lihat. Nyepengan, Neng. Nyepengan. Ayo, Neng. Pilih gebis. Ayo. Ayo. Mohon, yo.
jadi lengkap ini HP mah. Mang. Mang yuk, mau yang nang larusu ya balik ke ditu ka masjid. Ayo. Itu ayam muatan tuh. Coba Mang ya malah pisan. Ayo dorong, Neng. Baik buru. Kalau Neng dia tukang bensin dia. Bensin. Mana ayam mau di dieu? Aya, biasa ngesuk meser ke dia. aduh, puguh sepun acan baranja abdi teh. Oh, sep, Mang. Kumaha tuh ieu? Dorong we uang bilarian deh di payun. Ya. Bener ieu. Oh, nah tuh. Ya di payun dia aya deui. Anjek. Nah, ini nyampe din. Oh, mau beakeun bedoyok. Aduh, Ai pangelit kan atuh diharap. kira nganter ke dalam muatan ya? Yuk ya neng. Di payun, ya di payun. Tadi mana tuh Mang itu tukang bensin teh? Kita di payun. Ada bensin. Bohong Mang Jack. Ah, siap mengahaja mau pohokeun mereka beda-beda teh kita bandoyok atuh kawasan kebabaturan wae da ku aing gantian. Kumaha tuh Mang irusul? Ya tosek ka itu tuh kasih Bang Doyok ka ojek gitu tuh atuh ayo rusuh mah. Mang ojek Mang. Mang buru Mang yuk antar ke celah ya rusul. Kira sekedap kira. Halo. Oh, siap abi meluncur tuh. Aduh, aya janjian. Aya muatan hapunten pisan kanu itu we kagok. Abi aya nu ngantor. Kumaha be? Aya cenah sih kudu ayo ah. Dorong deui. Mana Mang tukang bensin? Tadi payun ke. Anjek. Ieu motor dipake cenah. Kita. Panu bensinan cenah teh. Lain bensinan tuh dah. Aing poho. Da ulah cek aing ge ya. Ulah mentang-mentang hayang motor alus mending make nu sorangan. Atau lain ngomong tadi ke diinjem teh wa bensinan. Nih sugan teh tadi pakai ngojek, da apa? Mang, Cek aing ge Mang Jack, mending kene make nu sorangan, hayang dino alus. Mentor menang nginjem. Mang ojek lah Mang. Rusul ya ka ditu. Moal, neang anu alus wae. Ya, Neng. Cek Mamang ge ulah sok pipilih menang nu leuwih tah, kitu. Ayo tuh diangkot we. Ya, buka. Aing lamun teu kapanggih teh aing kudu 300 deui lapur, aing kudu ngagantian meureun 200. Aing na kemana ieu manuk teh nya? Aya Cup. Wah, di dia ya aing mah geleber ka ditu wa. Mana Cup? Iya wa, ka ditu tua. Iya wa. Iya wa ka dieu wa. Itu mah Japati kehead ari sia teu ka dedeleuan itu. Halo. Cucuk. Tuh kali itu kalade karena jengkol ya. Bari asong-asong ieu bari. Kukur gitu sok. Halo. Mohon. Dia di bumi manuk lepas. Wah, di dia wa. Mana
itu. Ya 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 wah ya ya. Sakedap. Sakedap kela. Mana? Tuh di pucuk watu. Eta mah manuk piit atuh ari sia. Sain eta bujur wa. Eta bujur. Titiran cek aing teh. Bener wa itu. Manuk piit eta mah ari sia. Titiran. Heuh. Surut tak ye. Surut. Kela aing sakedeungnya. Sok lah. Aing kalah pusing dengan manuk tuh bukan jangan tuh. Aduh. Telepon. Halo. Oh, un iya atas. Terus beres dah. Un kela ya nuju micen heula cai kotor ka dia ya. Un sakedap da ya pan cai kotor hungkul da ya mah. Sakedap. Un pan ieu. Meni kotor pisan caina geuning. Caina goblok teh sia teh nya. Sia tatu ndalawan Nah, aku kagak cicing deh nya. Ya punya. Ampura bang. Mang, 10.000-an, Mang. Siap. Masih ada jajan? Bukan duit. Bang tuh. Aing ngepas pisan duitna aya gitu pamajikan aing ye, aing menang minta ti pamajikan aing cil. Abina teuing. Kewepan aing beli 10.000-an ke ku aing dibere. Halam. Puluhan be. Dua jeladaan intinya. Panas. Setengah matang. Geladaan ini, geladaan ini kan 5.000. Kenapa sih aja? Mali aing ge. Kalau tegaplak duit tadi. Gaplek aing duit mah ngepreng we tadi mah. Iya. Mali atuh, aing gaplak mah. Mah, 10.000. Sorangan 10.000. Sorangan atuh teubeut. Sebok sakunyuk. Cek aing lesok koret. Ngomong ka aing boga duit pas-pasan. Apa? Terima atuh mang 10.000. Siapa yang duit aing? Duit naon? Duit aing kayak 50.000. 50.000. Pancena tadi mah 10.000. 50.000 kayak pen aing minta ke pamajikan aing 40 deui pakai nyambungan. Sing bener sia. Apa aing mah? Tadi dibilang 10.000. Kualat itu kita ngebohong. Duit ban. Mang, iya eta heulanya. Kayak nyana gratis ya kan. Langit cibet jangan duit mah. Tadi mah dibayar ku aing. Anu bener kan Cil? Bener aing mah. Pakai anu kos didinya tuh koret. Iya, kayak segala malik-malikan. Nuhun atuh. Tepok na dulu. Jangan ayo can bongkok kota. Siap. Jam setengah jam. Ya, Jam. jam 4:30. Setengah 5. Oh. Itunya, buritnya. Ayo. Ada kata mudah. Dulu teh kopi. Wah, Lepok sia kunyuk tah. Cek aing ulah berwit sia sabta. lagi dengan habisan. Sia mah aing kudu meuli deui nya kalorong teh. Aing teh buat duit sia mah. Ah, kunyuk, aki-aki. Bener. Kok aja ri? Kau ada ini. Sarowa ge deui. Sareng sagituna tadi kayak patungan. Aing dengan ayo. Ah, Coba ini tinggal main game ge aing. Tem aing global tuh jadi payah cilil aing tuh. Aingnya aneh san itu. Hirupna tuh euy. Boga balat. oh gawe tuh main-main gitu.
Kuda kumaha deui sih tuh barang lagi tolol itu balana tuh. Aing. Trek-trek lah pena mah. Aing mah ngacil tara main oke dia mah. Aing mah tara, paling ngadu hayam aing mah. Aduh ayam. Ulah mah ngacil. Kan lumayan. Lain lumayan mending kena kos aing tadi lumayan game ieu. Jahat kuota ieu mah ta. Make wipi na jahat kota nih teh. Heuh atuh, teu menang naon lin. Nya meunang atuh jadi jago aing ke main. Nah kitu nu ngadu hayam sok ditewak. Kamari ge ya cil anu ngadu hayam. Be aku polisi beunang kabeh tah. Aing ngadu hayamna jeung naon? Nya jeung hayam deui atuh. Aing kitu mah ngacil ngadu hayamna sok jeung naon? Heueuh eta mah mun ngadu hayamna jeung hayam deui. Aing mah ngadu hayamna jeung aing sorangan diadu. Aduh, na usang ka idang atuh ki. Aman dengan jeung aing mah sorangan. Bener. Tak aing hirup deui sing aing hirup deui ya. Oh, sing menang atuh eta. Isi heueuh aing mah meunang aing fokus aing ge. Ah, panjir. Eta aing. Dah, cek tadi kopi kain teh mere. Alus misalnya sa. Nah, mesan ji. Minta 2 sal. Anggur hijau. Meser. Tadi itu tuh, meser ke warung. Meser. Lah ieu mah saanu pula. Si agen tadi aing hayang ngopi, jadi bere. Ieu lah atuh pasti keseueuh. Hah, pernah keseueuh ieu sa. Ami saya sa. Ya, dengekeun. Ieu salam hayang dibere ku batur, silu daek mere ka batur. Atuh minta saleutik sate. Ulah sok pelit, cek aing hayang dibere mah. Minta tuh. Benang kok. So, bae benang mah. Cil kasih. Siapa? Aduh. Kumaha ding? Urang dipipir erek ye mersihan ye nyangan eta kadu. Heuh atuh. Heuh dipipir imah. Heuh. Ay ka kebon mah aing. Menang sau pan. Untung can pulang aing euy. Alhamdulillah plakan radio ge aing. Anjir alpukat aing sebuahan euy. Aduh, ieu deh. Buahan oge guys. Ieu dibuahkeun tah. Dahan tuh alhamdulillah. Coba aing lamun boga 200 tangkal buahan we kabeh. Keren. Aya wadoyok itu kenaon itu. Ya tinggal ya. Banget nih jalan ngawe. Ukuran itu. Nah, Wagus tas di mana? Wagus. Nah, tas di mana Wagus? Tas itu tangga wa. Aduh. Oh, nah sorangan wae atuh Agus. Are ka mana ayeuna? Kulin wae atuh aya ningali ulah di dia teh. Kenaon wa? Wa keur ngoret kieu pedah. Ieu bara lapisan ieu Agus. Sok eta di bandoran ku wing lah di dia. Lain di mandoran Wagus mun erek bantuan. Sok atuh wae bantuan lah. Tuh, bisa turunna tuh, bisa tuh. Halo. Hei. Alah, Anu mana ya? Kita heureuy wa ulah. Sok wae atuh. Bisa ngoret gitu? Bisa. Sing jeuh aya koret ieu tah. Sok. Ya ieu mah ku deku atuh dia wae tuh. Oh. Bisa samat-matan tuh. Hari ayeuna Wagus teh sok digawe naon wae di rumah? Lah, nganggur wae lah. Nganggur wae. Mohon. Pan bare teh masuk kuliah saulen. Oh, sok kapeng. Walaupun aya mah dibali. Ah, bali. Tuh.
Wah aya cau tuh biasa turu itu engke. Iya bawa. Jauhnya sabara. Lah kok poe mere Kesikat. saturu itu biar dituar. Waduh. Mana, Wak? Tuh Agus tuh. Ya, Satu. mana tuh? Tuh. Mun Wak, balik ah orang mah. Jelek deh, aduh, banget ya. Aduh, alhamdulillah. Ari Agus ka mana? Palingnya kok cawain. Pancenek man tuan ngoren. Bentar itu teh uat teh dudukeun cau. Heuh maksudnya nuduhkeun cau tengke lamun geus ngoret. Cau bawa balik. Balik di heula bawa, urang mah teu kuat hayang ngenog lah hayang modal. Ising. Aduh. Bawa ya. Ji, maksud aing mah mere cau ieu tengke geus mantuan ngoret. Ku aing dibere cau nak raka balik ayo Agus. Anjir. Aduh, wah, pengantar kan iya tuh cau lah kayak mah. Ji, paluing mau Agus keur digawe. Atuh jig balik we heula ka imah rek balik mah, engke cenah dicokot ku budak, buku pamajikan. Gawe tuh ulang baliknya. Heeh, ka tua. Ini mana nanti ah. Deng, Agus kain cicing aja dong di imah. Wak, cicing wae di imah mah tuh dah. Mau bisa barengan, Wak? Heeh, ketang wa. Semangat pokoknya mau Agus. Siap, Wak.